Assalamualaikum, Sampurasun. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda di kelas 7 sareng Ibu Purnamawati ti SMP Negeri 25 Bandung. Barudak kumaha iber hidup sadayana damang? Mugia hidup sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Sapertos biasa, sata acan dikawitan diajar urang ngadoa sesarengan dumasar kana kapercayaanna masing-masing ngadoa di kawitan. Rengsek. Barudak sata acan UTS Ibu baris ngajelaskeun nerangkeun ngeunaan iklan layanan masyarakat. Nah, anu kabagi janten seueur. Aya iklan komersial, non komersial eusina teh. Naon atuh aya iklan layanan masyarakat teh? Cobi aya nu emot keneh henteu. Nah, Ibu tos dingal tuh nya. Hidup tos ngacung sadayana naon cobi iklan teh leres nyata iklan teh pikeun nawarkeun nya ngadagangkeun barang atanapi jasa sapertos kitu. Nah ayeuna urang ulas deui nya iklan layanan masyarakat teh kana kalimat parentah. Nah barudak enten upama dititenan deui nya atanapi diperhatikan deui iklan teh eusina mangrupa panitah, pangjurung atanapi ngajurungkeun jalma, pangajak, panyaram atawa pangharepan. Nah, dina tata basa eta kabeh teh nu ditataan teh kaasup kana kalimah parentah. Nah, jika kita perhatikan lagi ya, iklan itu isinya berupa panitah itu menyuruh ya menyuruh untuk melakukan kepada seseorang ya, mengajak ya, panyaram itu maksudnya tuh nyarek gitu ya, melarang gitu ya. Jadi dalam tata bahasa semua yang termasuk ke dalam tataan tersebut termasuk ke dalam kalimat parentah. Kalimat parentah itu kalimat yang menyuruh gitu, kalimat suruhan. Nah gitu, baik itu dari untuk mengajak, melarang gitu ya. Kalimat pengharapan itu kalimat mengharapkan sesuatu seperti itu. Nah ari kalimat parentah teh nyaeta kalimat anu eusina kahayang atawa parentah ka batur sangkan ngalakukeun pagawean anu dipikahayang atawa anu diparentahkeun ku urang. Cirina, nah barudak cirina teh ditandaan ku tanda panyeluk. Nah, ari tanda panyeluk teh tanda seru. Nah, jadi anak-anak kalimat parentah itu, kalimat suruhan itu yaitu kalimat yang isinya keinginan atawa perintah kepada orang lain agar melakukan sebuah pekerjaan yang diinginkan atau yang diperintahkan oleh orang itu. Nah ciri-cirinya ditandai dengan tanda seru. Nah aku bahadugi di heula paham barudak. Nah orang lajengnya. Nah tingali sangkan leuwih tetela tengetan contoh kalimah parentah di handap. Nah ibu kagungan 5 contoh kalimah parentah. Nah kahiji cing pangmiceunkeun runtah jang. Nah kedua geura bersihan atuh buruan sekolah teh. Nah katilu urang ngabersihan sekolah solokan yuk. Nah kaopat ulah miceun runtah sambarangan atuh. Nah kalima muga-muga bae sekolah urang jadi bersih. Nah ieu 5 poin ieu teh kalebet kana kalimah parentah. Nah jadi 5 poin ini termasuk ke dalam kalimat perintah. Nah, apa tuh Bu cirinya? Cirinya balik lagi ke dalam slide sebelumnya. Uwi handai karena slide seta acana, yen ciri kalimat parentah teh ditandaan ku tanda seru atanapi tanda panyeluk. Nah, cing, pang miceunkeun runtah jang. Nah, geura bersihan atuh buruan sekolah teh. Nah, bari nadana rada tinggi gitu ya, agak naik nadanya itu. Nah, ieu poin-poin 5 poin ieu teh lebet kana kalimah parentah anu ditandaan ku tanda seru. Dugi di heula kahartos.
Nah pamit kahartos urang lajeng deui nya ku ibu. Lajeng upama nilik kana maksudna kalimah parentah teh bisa dipasing-pasing jadi sababaraha golongan. Nah diantarana jadi jika melihat ke dalam maksudnya kalimat perintah itu bisa dibagi-bagi ke dalam beberapa golongan. Nah diantaranya di sini ada beberapa poin. Yang pertama, nah nu kahiji aya kalimah panitah nyata kalimah anu eusina maksa jalma lian milampah pagawean. Nah jadi inti nama kalimat panitah di dieu nitah gitu ya. Urang teh nitah ka batur pikeun batur mawa barang, pikeun batur gitunya nyumponan gitunya kahayang urang. Nah jadi maksudnya kalimat panitah di dieu teh ya kalimat suruhan gitu, kita menyuruh kepada orang lain gitu intinya. Nah contohna nu kahiji isukan mah mawa bekalnya ke sekolah lantaran eueuh nu jualan. Kedua Yuli isukan bawa buahnya urang ngarujak diteun urang. Nah jadi dua poin di dieu teh urang teh ditah ka batur sangkan batur mawa barang, sangkan batur mawa mawa bekal gitunya mawa bekal pikeun nyumponan kahayang urang gitu ya. Muka dua aya kalimah pangjurung. Kalimah pangjurung nyata kalimah anu eusina ngajurungkeun jalma lian milampah pagawean. Garis bawahi nya garis handap lian milampah pagawean. Nah tadi mah kalimat panitah urang teh ka batur. Nah di dieu mah kalimat pangjurung. Jadi ngajurungkeun batur lian milampah pagawean gitunya. Geus mah nya nitah terus urang teh sina jelema eta teh ngagawean pagaweanana gitu. Contona kerjakeun PR nanya sangkan tuntas. Kedua isukan kudu datang rapatnya bisi teu nyaho informasi. Nah gitu lianti nitah tapi kudu nurut gitunya, kudu wajib gitu, kudu wajib nyumponan aturanana gitunya parentahna gitu. Nah dugi diheula kahartos lajengnya ras muka tilu aya kalimah pangajak. Nah pastilah hidup sadayana tos teu aheng deui sudah tidak asing lagi dengan kalimat pangajak di dieu. Kalimat pangajak nyata kalimah anu eusina ngajak jalma lian ngarah migawe babarengan jeung urang. Nah muka contona muka hiji urang dahar di warteg yuk. Muka dua hayu atuh inditna bareng. Nah jadi di teh ngajak pikeun sangkan bareng kita jeung urang gitu. Dugi dieu kahartos. Nah urang lajengnya karena selain dosa lajengna lajeng. Terus poin keempat jadi aya kalimah panyaram. Nah, jadi maksudnya itu kalimah panyaram di sini itu kalimah yang melarang gitu ya, yang melarang. Kalimah panyaram nyata kalimah anu eusina nyaram anu lian milampah pagawean. Nah jadi kalimah panyaram itu kalimat yang isinya itu konteksnya itu melarang melakukan sebuah pekerjaan. Nah contohnya ya anu kahiji contohna ulah make sendal capit atuh lamun deka sakola mah teu sopan. Nah kade dijaga omongan teh menigari hal komo kasaluhureun. Nah jadi contohnya itu yang pertama jangan memakai sendal jepit kalau mau ke sekolah tidak sopan. Yang kedua hati-hati dijaga omongannya kasar apalagi kalau ke atasan gitu. Nah jadi intinya kalimat panyaram itu kalimat yang melarang untuk melakukan sebuah pekerjaan itu karena tidak baik gitu. Terus kalimat pamungkas kalimah pangharapan. Nah kalimat pangharapan mah nyata kalimah anu eusina miharap hiji hal. Nah contohna mugia sagala pamaksadana sing tinekanan. Muka dua mugia sing lulus ka perguruan tinggi negeri atanapi paguron luhur bahasa Sunda namanya.
Nah, jadi anak-anak, kalimah pengharapan itu yang menyatakan mengharapkan suatu hal. Nah, contohnya ya bisa dilihat, semoga segala keinginannya terlaksana. Yang kedua, semoga bisa lulus ke perguruan tinggi negeri. Nah, dugi dia barudak kumaha kahartos, pami kahartos ku ibu orang dilajeng karena slide salajengna nya. Lajeng. Nah, barudak urang lebat karena pancen yaitu tugas ya. Tekaros materi nutas rengse orang lebat karena tugas, cobi hidup buka buku paketna. Perhatikeun nya ieu parentah ti ibu. Dina buku paket kaca atanapi halaman 85 aya 20 kalimah. Nah, tingali engke ku hidup di eusian. Tanya, tapi eusianana ulah dina buku paket. Eusianana dina link Google Form anu tos duku ibu dipasihan dina classroom nya. Nah, omat dina link Google Form anu tos ku ibu dipasihan dina classroom. Nah, gitu. Oke, mangga ku hidup di eusian mana anu kalebat kana kalimah parenta, kalimah pangjurung, kalimah pangharepan, jeung rea-rea deui. Kumaha barudak dugi dieu heula kahartos dugi dieu. Nah, janten kasimpulanana ari kalimah parentah teh nya sok aya dina iklan nya, nu mana eusina teh mangrupa panitah, pangjurung, pangajak, panyaram, atawa pangharepan. Nah, contohna anu tos ku ibu dijelaskeun dina slide-slide sata acana sapertos kitu. Pami bade anu ditaroskeun mangga tiasa PC ka ibu, tiasa dina grup nya. Urang pungkas materi dinten ayeuna ku ngucapkeun hamdalah sarengan alhamdulillahirabbil alamin. Mugia ieu materi aya mangpaatna kanggo hidup sadayana sasieun sabanjeureun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.